Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Berat bisa nyeresep daging ke yang rendang bisa orang gagal terus. Rendang daging rendang Atau kecil aja renang. nah bisa gitunya Bisa atuh. Anjir renang mah kecil. Ya. Dia boga duit 50. ayam 40.000 mana Ah, cukup. Anjirnya renang mah 50 oke. terus kumaha Aiji ya. Naikeun ya carana ya naikeun. heeh nah ide ngekeun sateunaha ngekeun Benar naikeun. astagfirullah Pasang celina, pasang celi eta. astagfirullah itu melenge berat melenge nah seteh Oh, celi terus sugan teh. celi lain lemer lain seteh celi Oh, sok naikeun ka hiji. Starter motor. heeh Kedua, ini ke rumah makan Padang. terus Katiluna pesan renang aja. Terus? Opatna bayar. berat atuh amal nyakeun ka maneh moal ai eta mah tinggal meuli urang sorangan atuh nah kudu nanyakeun ka didinya urang mah ai naon repag-repag geus eta tuh sudah teuing Cenah tadi hayang renang cenah. Di dinja di bejaan. atuh eta mah sarojeng titah meuli ka warung nasi nah cira-cira teh geus atuh kudu nanyakeun ka dinya urang mah budak pisan ah. Lain loba maling pisannya bi ayeuna di urang euy. Heeh pugu ge. Anjir. Jadi power nonton motor di luar aing mah euy. Itu aman ki di lembur. Tapi bejana kamari ieu mah di lembur tetangga di dinya. Malingna beunang dimasak eta mah bi. Puas anjir. Terus kumaha teh eta? Katangkep baseuh. Keur ngadorong motor nepi ka diduruk anjir. Udah watir aing geus kitu mah euy. Kumaha teh eta malingna? Heheotan we bi pas diduruk teh. Nya maot atuh. Karena lagi diduruk. Nih. Mun aku teurak geura kayaan keur baseuh kitu mah katangkapna. Lamun keur garing karek teurak. Terus nyasab deui wae ya bibi aing. Ampun teuing. Nih teu ngarti paribasa atuh bi. Ya katangkap baseuh maksudnya katangkap baseuh teh. Heeh tapi ketang euy. Besuluh ge aing keur baseuh mah tara teuraknya. Hareueuh ku hese. Ketangkep garing lah. Ketangkep garing meureun harita teh. Nu mentak bisa diduruk ge. Gimana teh sakola ka Jay? Korea mang ah. Anger anjir ai maneh. Sakola ese teh. Udah kene kudu pinter jelema teh. Kunaon deh, Maryam? Di sekolahna aya razia minuman keras mang. Terus mana nginumnya? Minum. Anjir parah ieu astagfirullahaladzim budak. Yeuh. Minuman keras teh dilarang sih teh. Ku agama ge dilarang jang kesehatan goreng minuman keras teh ai maneh beletik-letik ampun teuing ieu budak. Minum naon maneh minum AO maneh? Henteu mang, minum es batu. Banyak aing minum naon. Ya, es batu mah lain minuman keras najan teuas oge kajai. Aing geus reuwas ieu geus si kajai. Ampun teuing. Yo, isuk mah sakola. Moal ditewak moal. Minum es batu mah. Arah ieu budak. Kemo ari maneh irade teh ganti sirahna. Ganti kumaha di beda angger. Asa beda jeung kamari ayeuna mah. Oh, udah geus dicukur meureun bi resepnya. Heuh di mah dicukurna di maneh. Eta di Virgo Mang Seno nih. Oh, Kan urang mah teu ngarti sia bi Mang Seno mah. Pan cenah tulisanna teh budak 5.000 nya, heeh. kolot 10.000. Nah, orang ditagih 15.000 kira. Oh, berarti eta teh mah maneh kolot dibudakeun. Jadi mayarna 15.000. Oh, nya bi. Lain Brad, geus husum hujan deui bae nya. Oh, pugu. Alhamdulillah sih. Bismillah halodo itu dah.
Mana ceng mah karunya kalauk, Brad. Ari usum hujan kieu teh, Brad. Karunya kumaha teh? Bayangkeun be ku di dinya, Brad. Ku tirisna padahal mah sakalian usum hujan kieu mah haranjat. Si saroceng anjir mungkin ngagiclek wae anu ngapoe teh ieu sirahna. Please, Ceng. Pan lauk mah hirupna ge emang nacai atuh, Ceng. Yeuh, moal make ejeng tiriseun. Yeuh, sakira-kirana di dinya karunya ka lauk. Turu tiriseun keur usum hujan kieu nya. Bere injem sweater geura sok. Sweateran ka itu anjir lauk teh. Parah aya si saroceng ieu, ampun teuing. Mak, Nah, non bahasa Indonesia itu bisa disundakeun. nyari bibi. Nya kabeh ge bisa tuh, bi disunahkeun buat tiap bahasa ge. Heeh, terus lamun kepala sekolah kumaha eta sok? Kepala sekolah, Heeh. kepala mastaka sekolah. Mastaka sekolah. Atuh udah teu pantes geura. Oh, tapi bener oge bi euy. Lamun kepala sekolah ngaliwat kumaha nanya. Berarti bari angkat ka manten mastaka sekolah. Brad, ayeuna teh pan keur usum ditato ningan euy. Urang ge hayang ditato euy. Parupanya si ieu anjir. Nonton Atuh. parupa geura. Brad keren anjir ngahias awak geuranya gambar naga. Anjir serem ke urang. Serem Nya. cenah anjir tulang taleng kieu awak direk ditato cenah. Heeh, tato sok kayaknya. Ya, keur usum hujan kieu mah nya ulah ditato mau bejaan we. Kita mau nanti ngahod-hod ngewa. Cek urang mah ditato lauk di dinya itu nya. Lauk mah. Ya Brad, urang teh kan hobina renang. Kumaha ke lamun pas ngojay anjir laukna leupas. Ampun, teuing itu bisa diheureuyan. Ya terkecuali lamun mawa seserok beunang deui jigan. Banget hurung anjir. Aing mah heureuy tadi nama. Ampun, teuing ieu anjir empag pisan jelema ampun. Lain aya babaturan bibi anu kamari dirawat di rumah sakit teh ya. Terus balik enak ya mah. Gue teh akalah maot geura karunya. Innalillahi. Kunaon geuringna teh? Darah tinggi cenah. Coba ge karunya geura keur hirupna sok mabok nina mobil. Eta maotna balikna dibawa dina mobil ambulan. Kebayang teh geura. Nyiu. Pan bi geus maot atuh bi. Lajan keur hirupna sok utah oge bi moal mabok deui moal geus maot moal. Anjir karunya cenah bawa ka ambulan. Terus aku udah make delman anjir mau anu maot. Rempag anjir bi aing ge. Ampun teuing.